doain malah liur geuning banyak. Udah aing mah 3 tahun teu manggung teu menang bantuan aing. Ulah hariwang nu meh teu menang bantuan. Sing yakin karena bantuan Allah lebih dahsyat daripada bantuan pemerintah. Bisi hayangnya mah ibu bantuan pemerintah memetak riweuh da aing ngebecaan. Jadi aing hate. Tatangga jadi tarapan tanya. Nah si itu menang aing itu. Tah surat teh kabaragi siang. Kau nyeri hati hungkul surat kita. Seniman jeung seniman tepat tanya, da itu menang aing. Tapi sing yakin bantuan Allah lebih dahsyat jeung moal mata riweuh dari bantuan Allah. Da eta cenah boga kuwu pedit upamana. Upamana ieu mah. Da eta cenah boga kuwu pedit pasrahkeun ka Allah ulah makan-makan sae. Ngadoa, ya Allah abdi teh keur mah menang bantuan henteu atuh kuuna pedit ya Allah manganya ngageuh tah pakuwu rek kumaha teh Allah tangga geus sing alakor aing mah kawas teu baroga pangeran sae tak itu lamun hate urang berharap ka manusia teh bakal nyarima ulah diarep-arep teuing jelema mah loba ngabohong. Yakin karena bantuan Allah. Amin ya robbal. Tuh mantak sing milu sujud hatena buka masjid ieu. Lamun masjid ieu geus dibuka, hirup urang bakal ikhlas dari saur pakuwu. Mantak tah merdeka teh kieu japanya ieu. Bangsa urang merdeka di antarana ku hiji senjata anu disebut bambu runcing. Kade eta teh lain bacaeun dina sejarah hungkul, Pak. Bambu runcing lain bacaeun dina historis hungkul. Bambu runcing lain bacaeun dina sejarah hungkul, tapi bambu runcing teh sing horeng pakeun jeung bawaeun dina kahirupan sapopoe. Umureun kitu mah aing ka Durajabat kudu bari bawa awi. Hese meureun kaundangan bari nyeret awi. Lain awi eta aya makna filosofisna bambu runcing teh. Naon bambu, naon runcing? Bambu, ari bambu teh awi. Ari awi teh lempeng, ari runcing teh seukeut. Lempengkeun niat, seukeutkeun hate jeung pikiran, yakin bakal merdeka dirina tina jajahan nafsuna. Beres, Pak? Bambu runcing tari bambu teh awi ari awi teh lempeng. Naon anu lempeng niatna? Kabeh niat karena Gusti anu jadi presiden, niat ibadahku jadi presidenna. Anu jadi bupati, niat ibadahku jadi bupatina. Anu jadi camat, niat ibadahku jadi camatna. Anu jadi babin kaptibnas, niat ibadahku jadi babinna. Anu jadi pakuwu, niat ibadah karena Allah jadi kuuna. Ibadah lempeng awi katanya.